Sampurasun patebang diap di Fadila Febrianti. Di diap diabadikan wartanya eta longsor di desa Sukaraja Kabupaten Bogor. Longsor lumangsung di daerah Sukaraja Kabupaten Bogor Jawa Barat menyebabkan puluhan imah rusak kulatarang keterjang material. Banjir di Kampung Ciputi Bogor Sabtu tanggal 4 bulan Hiji 2020 katebong imah-imah nu aya di deket di Gawir Kawuru tanah ngadungkur ka sababaraha di lantaran anu katebong bagian hatapna na aya 30 na ke kurung tanah kiwari kasebabna warga ngungsi ke imah-imah tetangga nu aya sekitaran kampung selain nu ke sababna imah rusak warga longsor susulan segitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.